ngomong ke naon Pengekeun ayek keur PKOG 1 detik bisa merubah keadaan, kumaha oge mun sikap jelema hate jelema 1 detik bisa merubah keadaan. Nyet. dengekeun teh anjing Drogba dengekeun kokrok teu. Ah, sama orang terus. Mana euy? Itu mun sih. Mungun pisan. Kitu eta ah. Mun sih geus keluar kitu ah. Urang mending ya, urang mah can. Ieu we aing kan bae aing mah ieu ka dulur-dulur aing hungkul ieu dulur-dulur urang hungkul nu anu sok support urang aing ieu sakieu. Dengekeun. Urang teh pan tadi teh PK. Mau dengekeun mau nya ka mana urang sakedeung ulah ka mana kapan. Nah, ka aing mah teu. Apaan tadi dijelaskeun ku aing? Nah, eta di mau hungkul kuduna jeung aing. Mau can. Geus sia kitu ka aing anjing. Ya urangnya ieu mana rek jelaskeun mah aing ngadenge. Nya maksudna kieu. Urang teh pan PK duaron ieu urang teh eleh kucing teh beungeut teh di mehongan. Nya. Lah tanglah si Sanud jeung serikeun ka urang seserian Sanud teh eleh ku si Iting ka kitu. Cek urang teh kieu heunud eleh cai teh kitu. Tah ngobrol jeung galon cai teh urang rek ka ditu ka cai heula ngobrol jeung galon. Tah urang teh sakieu ka si Sanud teh nun atuh nun pangbalaskeun aing nun pangbalas dendamkeun aing ku si Iting eleh ku mehong 2-0. Kitu henteu ditah. Ah, mana eta aya balas dendam bahasa balas dendam ka si Ieu maksudna cek urang teh kasihan ngomong kieu cing mane ngomong teu. Kadang bayar musik saya teh ka musyawarah. Lebih ketenyang kasih. Ya maksudnya penjelasan lah aing untuk ngomong. bilang ke gue. Beting dengekeun lah ci. Penjelasan lah aing untuk ngomong mana dewasa teu ting. Aing mereng ngomong sakedeung. Naon aing nyebut naon mana dewasa. Ya urang hayang jika mana ge kalakuanna bubudakeun geuning. ya maksudnya urang hayang ngomong heula. Udah biasa muka lo kayak poker. Angka 2 lo bilang ke gue. Urang minta waktu ngomong sakedeung urang ngajelaskeun ka si Timo bisi pajarkeun naon-naon. Nah, kasih Da urang mah geus apal sifat maneh mah. Jangan apa teh maksudnya bere penjelasan da urang ge aya nu lajo apaleun. kumaha cing jelaskeun. Sok. Kieu dengekeun heula. Urang teh pan eleh duaron ku si Iting, cik urang teh nun urang eleh duaron. Nun pangbalas dendamkeun kitu urang teu nitah. SW bantuan si Sanud teu nitah kitu urang pena bar internet hidang da sogan PS oge ada di urang. Kacakan dina live geus aya dendam ting. Komo di dunia nyata, mecah belah sih lebih ke mecah belah padahal urang titinggal di maan datang si ieu jadi kieu sih. Kuduna kieu bahasana urang elek Iting. Urang elek ku si Iting euy, cobaan atuh jeung maneh sugan rame. Ulah aya bahasa dendam. Nya maksudna pan aing teh heureuy anjing heureuy aing teh kitu teh. Emang sia jeung aing pernah heureuy. Aing utang beureum heureuy jeung siapa pan eta ge pernah bareng oge. Sakirana Aries. dengekeun. Seueur aya nu kolot kalakuanna bubudakeun. Nya. Tapi kan urang teh meureun dibalik eta teh ting urang teh maneh teh ujug-ujug kana main blokir sagala pan urang teh perlu dimusyawarahkeun secara omongan oge. Mau besar itu masalahnya, mau kecil itu masalahnya sok omongkeun. Ulah secara kekerasan. Ya, lain diliskeun deui nya omongan dirinya. Pertama kekerasan belah mana aing mah ngablokir. Neungeul di definisi dari kekerasan itu kan neungeul KDRT dan lain. Neungeul teh aya nyolek teu ka maneh. Oh. Ibaratnya contohnya kekerasan. Ibaratkan hal tersebut tidak bisa diibaratkan karena memang itu sudah menyangkut sebuah penuduhan. Oke? Maksudna ting mun cek kasarna, lamun cek kasarna teh mah obrolkeun heula. Ada alasan kenapa ketika memang terjadi suatu masalah itu
tidak perlu diobrolin, oke? Bisa aja karena si orang itu sudah bebal. Urang tadi geus sasadu urang geus klarifikasi hampura kasih iting pas ke si Bianca. Mane selain urang Bianca oge diblokir, naon maksudna? Cek saha? Si Bianca ngomong. Nah, eta makana tong cek batin. Padahal yang kayak ngetes maneh ye. Ngerti. Aya orang baru ngadokrin. Aing ngajan kusiat kopatan aing sorangan di rampok ku omongan moal keung sak laku bage aing mah. Dengekeun bilik he. Iya anjing temok. Dengekeun. Nya kan eta mah masalahnya kieu nya. Aing ngeblokir mah nya geus terusnya. Geus lah, oke. Terus nah nyangkutkeun jeung si Bianca. Terus apakah memang berita itu valid atau enggak? Nya maksudna kan urang mah omongan si Bianca nah ye urang ge diblokir cenah. Gitu. Berarti mana fakta pas ka urang jeung Bianca. Oh, itu deh orang mah teu ngablokir. Bianca kan tadi hareupeun mana ngablokir saha? Mane diserang kabur mane teu naon aing geus leuwih 3.000 sekuri aing hepan. Hepan naon ieu udah tarat ka urang? Aing mah udah adat ka urang teh aing mah klarifikasi nah bet ngablokir aing bet amak naon maksudna kitu. Eta klarifikasi atau apa? Bedakeun cika tuh kalau kapoe. Ya maksudna aing Nang eta mah ting nang ting ah. Leuwih gede ka bisi aya caritaan aing itu ieu hampura ka maneh leuwih gede kitu kan maneh. Teu bisa. Naon teu bisa naon? Maneh naon jeung nyebut respect aing naon maksudna? Anjing aing nyebut respect ka maneh iraha, aing nyebut respect koplok. Hah? Ya mah anjing ka di iraha urang nyebut respect ka maneh. Loba nu ngomong cenah. Maneh mending kena ngadenge omong caritaan batu atau mending kena ngadenge caritaan Nah, orang percaya ketika viewer laporan kan jika tadi ge itu si Ayek yang serikeun urang eleh. Naon? Kan PK nama bener teh can mana teh kan urang PK-na jeung batu nah kudu diserikeun. Ya maksudnya ting nama merenting kieu wes ting. Urang sebagai penengah di dianya untuk kali ini malah dihampura lah ku barudak, tapi orang butuh pembuktian ti maneh ye. Pembuktian naon? Benar. Ya minimal mah maneh tunjukkeun aing benar aing klarifikasi orang tidak seperti itu, tah buktina aing. Itulah. Kieu, can buktina kieu nya, emang urang kudu klarifikasi dina masalah maneh. Ting maneh ulah cusuhan wae atuh ting pan aing teh teu naon ka maneh. Aing keur teu ngeuna tenggorokan naon atuh? Kieu can mau dengekeun mau nya. Heuh urang lah aing perlu perlu klarifikasi disebutkeun aing anjing atuh. Ai si Iting tadi disebutkan si Ata tadi. Ayeuna si Iting ya disebutkan tadi maksudna si pan urang Ica. mah tujuanna ka si Iting mo Ican. Bisi sok. perlu urang verifikasi enak kene langsung. Verifikasi. Nyangeus verifikasi KTP ku sia. Bila perlu urang klarifikasi ayeuna. Urang Ting bisi kabur si ieu. Oh. Kieu ti Abah Ican Mang Timo nya. Hampura urang. Emanglah bagi maneh mah kesalahan teh lain sepele, tapi da bagi urang mah sepele karena urang kan resep cawok ka heureuy. Nya. Oh, heureuna kitu. Heureuy kitu kan meureun apal aing keun bae can apal mah nya kitu. Di saat urang aya babaturan tong boro Mang Iting sakelas Haji Abid kurang diseungseurikeun. Pas keur labuh kamari, urang teh eta seuri ai teresep seuri mah aing baeud keun bae oke aing baeud aing Rembet ulang ngarembet kira ngomongnya sing bener. Omongan aing jempe heula ceuk aing ge sian anjing. Astagfirullahaladzim. Ing atuh aing dengekeun heula aing masalah. jelaskan pan aing teh teh. Nya. Nya sok. Si Iting kan ngomongna aing nya jeung seurikeun kitu. Heuh pan aing mah ieu na dina aing mah seuri si sareng itu seuri. Mun kasasake kitu sok kitu. Kan pada masalah orang untuk minta bantuan ke si Sanud malah artian orang amak pisan ka maneh karena orang ge da PPK jeung maneh ieu bubuk urang sugan aya ngalasa amak ka maneh eueuh. Urang mah hiburan eta mah PPK-an mah. Hiburan dendam. Ing, lamun maneh misalkan bubuk osok dendam dengan dendam heuleuy tadi kan. Tuh nepikeun eta.
Bebeja atau kumaha orang can pernah orang 4 tahun. Beja si Ican beja naon nepi kieu beja kumaha. Beja naon aing? Untuk nepi ke katitah. Naon kieu tuh ke naon? Teu nepikeun ka titah. Naon? Jika gitu. Pang nama kieunya kan ieu teh budak Dedi kabeh gitu. Tara nepi kitu mah ari mun jeung batur mah meureun pernah. It's okay. Ya. Ting, sakieu we ting urangnya. Hampura ka maneh ka Ican ka Timo ka sasahala anu geus pernah aya dina kahirupan urang bisi aya. Pilihnya duduk anjing. Nges ting kalem ting. Maklumen ting. Masih butuh panggung ting manena. Naon anjing aing mah nasan panggung diruntukeun ge aing mah. Paduli bagong aing mah. Lain dek Yonatan. Panggung naon aing teu butuh panggung aing sakala kumaha ge. Oh, bahaya itu mah. Hampura ya bisi lepat tapi nyarios jeung hampura oge urang kamari teu ngilu terabas teh lain gara-gara nanaon ukang ewa bisi cek si Ican aing bencong cek maneh kan. Hampura oge urang bener-bener aya keperluan kamari mah. Urang mah tuh mang omong nek ngilu terabas cek paribasarana eta mah keperluan masing-masing kan maneh geus ngomong aya keperluan keluarganya urang disampaikeun ka barudak kabeh. Ah, mana mah teu kitu ngomongna. Aing mah langsung dibejakeun aing mah ka anu boga acara. Ka urang, ieu mah ka urang mah teu kitu mana ngomongna. Da jeung siapa teu panggil da malipir koplok aing mah babarengan ti ditu keneh. Aing mah selalu disampaikan orang-orang yang menyampaikan, aing mah selalu disampaikan. Aing hampura klarifikasi kamararane. Bisi aing nu kasentuh ku omongan aing hampura sakitu urang nuhun pisan selama ieu maneh geus nyarupot aing hampura sakitu bisa omongan. Aing mah teresep klarifikasi naon jeung kudu merek punuk anjing. Aing siap punuk naon anjing panjang hareup aing teh kieu setan. Manya minta hampura ambek-ambekan kene. Ting. Ba Ican, Timo, Mang Iting. Budak-budak papih kabeh anu limaan anu balalager. Hampura diri urang aya lepat, diri urang aya caritaan anu teu ngeunah kamararane. Mun kok yang dibabar anjing. Kalem ting. Sabarlah, tahan lah. Ai sia anjing aing sampura geus kitu ge sia kumaha tuh. Hayangna sia lieur-lieur teuing. Yek atuh yek maneh tong engko klarifikasi tapi kalah nang Ya tang deui. maksudna anu klarifikasi mah anjing. Maneh tong egois yek manehna tong egois yek kan maneh salah yek. Maneh tong egois yek ngelehan yek sinting budak marah yek. Saat masalah anjing. Nya maksudna anu klarifikasi dengekeun aing can angeus parai sia. Nyawane ngamaklume saeutik Cek ka ngomong ka poe anjing. Aing tuani diralat ku aing sia. Urang teh hampura ting. Iya sabedoki. Yang naon ting? Asa bedog. Yang naon? Naon? Adek anjing kago. Deh balik ini dua cerita anjing gelutan pentingannya deh. Pi, Apa nangkang gitu nih yek? pamali kencai anjing 2 botol gelutkeun pentingannya jadi saha paduli anjing keur hayang gelut aing. Tepkeun. Pusing anjing ah. Masih awe anjing tanggeus ah. Kolot kabur anjing. Pi, anjing. Tuh.